Sampurasun tepang deui masih kene dina udara buku anu 17. Dina waktu ieu adeni Mas Kumambangnya. Mas Kumambang laras madenda antara pinjol surupanana di sami-sami dulu. Bakal masih menyaksikan dulu Iskandar. Ieu medar antara pi ngalawakonkeun tetapi nyaritakeun alam sora alam anu digunasika ku manusia, alam berkata-kata. Mangga urang sobi haluan. Duh manusia naha kaniaya teuing bongke nakawasa tenya kelemahan jadi ngaruksan sakahayangan pada anu kadua nugar gunung ngababat muarang kain rasa namogahan tong nganggap kami cicing pek tunggu balesan. Mangga urang lajengkeun kana Sekar Tandakna buku Mas Kumambangnya. Mohon mangga rungah Deni. Duh manusia kaniaya ongko anjeun makhluk mulia ning teu nya lemah jai ngaruksa sakahayangan muga gunung muatai muga angan dekayang tong anggap kami cicing pek tunggu balesan. Gitu gula sebentar wis. Mangga cekap.